Si dusun bangeun dah euy. Pelesiran hari itu ka Bali. Oh, hidup semua. Ah, kieu di anak terekeun guru. Aduh, cenah. Masih orang dipikir lagi orang liburan orang kalura. Ayo. Urang ajakan karanda. Ayo siap. Oh, kiraku sudah kita ya orang ke orang kalura. Kalura yuk. Orang liburan. Kalau kayak murah ya. Ayo malis nih malis. Oh iya. Tah. Ieu motor nama aya ya, jeung aya po di jero ya. Moal keneh. Keren Moal keneh masih gua teh. ayo. Lah. Dora. Amang yuk. Orang among yuk. Randa anyar ya. Waduh, ya ayah Sam. Kuma, Hil, Liz. Waduh, kebenaran orang. Randa anyar. Ini belokan warga. Anu penting sabar jeung si dusun ayeuna eueuh. Nu penting mah urang happy. Oh nya, oh berarti dusun doang kan. Oh, iya. Urang punya apa urang mah itu pelakang jaba empang jabana. Tanda tangkan wae eta si dusun. Orang pikiran mah. Ayo bicara nama. Ayo. Urang teh angkat itu. Ayo pakai heula kacamata. Oh, ayo gampang mah kacamata. Yang musik dibalik Hil. Kata itu orang pemesek. Bisa. Pulang telah. Nyelurah bonghar. Ayo. Anu tepatnya saya. Wakil, wakil. Irek makan hal itu lah kayak mobil aja. Anggar urang si puput juga kumaha si dalam beli bawa si puput bisi ngamuk keur naon gitu. Tari dia mah bonghar mah wayahna engke bila mana rek tepi ka anu dituju. Ayeuna kudu payungan. Ka bisi ngcarekan ku ibu negara anu sejen. Oh, bisa tidur ya. Hidungnya. Rumah hidung, baju hidung deh. Nya ayo bapak di video mah pan gagah ieu mah. Ayo. Ayo dong kalau RT lah. Kang sampun. Ieu nunyeun KTP menuju jo pada datang jeung kakak. Padahal meret duit teu ieu teh. Rek make naon biaya cenah nunyeun KTP jeung kakak rek cukup ku leumpang. Ini leumpang. Pas ka dia acan deh di arep-arep upas deh. Cing orang telepon juga upas ya ayo di imah ya. Oh, pas di mana? Coba kadi heula ya ka imah ya. Saya urusan penting anu bakal dibereskeun kurang ayeuna mengenai yeun KTP jeung kakak ieu warga ieu penting pisan. Ya ulan teh. Waalaikumsalam. Tah kabeneran Pak. Sok, tiup. Wayahna, ya, lawakan ayakan kopi. Nah, Pak majikan eueur ngarambet. Ieu nyieun KTP lo Pak, jeung kakak. Tapi teu mere duit. Macarana da aku urang kudu leumpang. Ya, kurang koordinasi ke palurah ayeuna mah. Tah, gitu oge bisa jadi. Kurang. Nah, kumaha orang bebenjokeun urang beri jahe ke palurah. Naon jahe teh? Jambu hejo. Jahe janda herang teh ya. Oh, sebenarnya Gitu. jambu hejo. Ayo siap itu oge. Oh, iso ke Ayo gitu. Ya, Supaya ya, sugan aya lah gitu. oh, tapi data di dina mah aya, bener emang lagi. Tapi can nyaho lupana upas nulungi nyaho. Gitu. Ayo lah, orang nyamper lah kayak RT orang. Cenah di ditu aya kabar aya ieu. Oh, Jahe.
informasi. Ya orang-orang punya sesuai dengan ucapan anak barang jelas. Waalaikumsalam. Aduh, kemarin Pas. aya tamu aku. Kumis ingat naik lurah iya buset kan. Kurang atuh mah. Damang Palurah. Alhamdulillah. Oh ya, Boleh. iya. 2 kali ya. Sok calik. Sok calik. Wayahna ya. Bawa ka hayang. Oh, banyak Di depan. Lain itu teh kumaha data carana teh anu cenah aya anu bening-bening jahe. Jahe teh naon teh nya? Pas nyawa pas ya gue joe no. Janda heran. Oh, jangan apa tuh kita hari jahe di eta mah aya. Iya, aya datana. Tah nu leuwih apa upas nu nyaho ke jeung jelemana. Wae ana pas ya. Udah sampai ka ditu. Teh bila mana tepi teh mah ka ditu. Nya bilang marana naon lah kopi-kopi jeung udud mah geus tanggung jawab urah. Ini badut yo. Di sini ka ieu. Balik 100 juta. Percaya. kurang ilah ini kurang sih lah. Emang dusun wae di eta Wakil jeung juru tulis mah eta mah oke tanggal main aya tenang. RTG aya meureun RTG. Oh nya ada yang ubah teh aya alana bawahan deui mah saeutik jeung mana pasti Penting RT mah leuwih penting soalnya data kabeh aya di RT. nya heuh mentakan aya si dusun ge diheulakeun maksudna mah nama ulah tatangga stres. Si menengnya ada kita hiburan mah tabang berangkeun gitu. Siap lah mun kitu mah. Ayeuna langsung OTW jeung tiupas Ayo siap. babarengan. Ayo Lamun kitu mah. jalan. Ulah dililakeun. Oh, ayo siap. Anu penting orang geus dungu anu dituju selesai perkara. Iya, ayo kita punya visi dan misi. Oke. Pas. Ayo Mas, ayo. Lah, Jim dong wae pas. payung ada poho. Buka ya lurah. Siap hidung lurah. Hilang guna ngarakeun. Payung kena naik. Sikukut, bawa adu pas. Aduh. Dia tahu ya. Dorong. Eta di payung eta buset. Payung. Anu beungar kumaha. Sebelum bola. Ayo. Ah, di mana, Pak? Ayo tak dia tah, Mengko. Ayo. Lebih ke dia. Di mana? Tanya bagi dia. Ya, sakit ketok dia. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Merdeka Bumi. Oh, beda ka ibu. Ya. Oh, ngahaja pugu. Oh, beda naon. Pada keperyogian gitu ya Kanjeng Lurah. Pas kieu nya. Salah Sirani. Nya emang kurang pas kieu. Oh, nyirani teh. Mohon. Insyaallah. Gatong.
kumaha ieu lurah kunaon lurah. Ya mah aing kieu mah pasti parah. Bisa ya. Waduh, tebaralek banget ya mah ya. Si wakil si Ulis. Kumaha wae teh ya urusan aja. Ukuran nih. Upas anu Bas, hari data mah menurut warga di dieu benar tuh. Data mah. Iye, aduh, Ya pan tadi Info. apa tadi dibejakeun oge pan geus kitu. Kun bahaya tuh mending datuk cewek urang mah hoyong pisan ka aya. ieu mah loba duit kiraku, irani mah kos Atuh emang urang mah bawa lagi kos ieu. nyalain pan ieu panuduna itu para lepisan ya. Beraku ka belejog menangkeun hiburan nih. Geus mingkarimakeun wae lurah. Emang naik Jadi nasib mun kitu cara. Nah, aduh. Ya kumaha da ari geus kieu mah emangna ge da bisa disebut tabrak lari meureun mah asli mah. Iyalah. Naon sabab nikah jeung lah kuing dikawin ka emak mah ka nomor 75 yo ya. nah gitu kumaha. Iyalah, ini ayeuna mah kapaksa da urang kudu naik. Ya, ge pakai tulak panas sore. Gusti. Ini gaya mana-mana kaca panon hidung, gaduh. Benghar segala aya. Jadi hiburan ini bengar, tak gablek. Waduh. Oke, mantap. Eta mah RT mah hanya nuduhkeun gitu tah ngeboga panuduna upas ayeuna menang seperti kieu hiburan nih. Wayahna lurah kudu bisa narimakeun. Nah, jadi nasib. Kudu tulis menyalahkeun ka upas, ka wakil RT gitu. lah sugan teh rani teh lain randa nih. Nih sugan teh anu dah. Gitu. Ayam prokeh randa nih. Itu kurang goreng. Nyagelis mage da awewe nih. Nyocek lah bencong awewe. Sama kita bising kayak aya dusun ka dieu misalkan teh mere nah si resiko palingnya sampai 7 juta eta mah keur meuli beas mah meuli cengek meureun 2 juta nya duit loba lah sing rek ka mana-mana mah Pas kamu kan make naon si Lurah ayeuna kolot. mah kieu nya mantap. Lamun ningali jelema ulah ningali aran hungkul. Abong teh ngaran-arani parasana geulis yang bener bukti seperti kieu. Tah nu mantap ulah sok tahun geuting atuh. Ka awewe teh gitu. Yang geus cenah mending tarimakeun wae. Nah, namanya jadi nasib. Jodohna nya ari kitu carana mah non sih aran teh nasi sudah menjadi bubur gabonganna tadinya aya wae Pak Majikan. Nah, Itu ieu mah bisa disebut naon sih aran teh mantakan geus kieu mah dianggap lah orang musibah karena orang hayang wae kawin. win.